aya lebaranana jangan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare mun aya nonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar sampai selesai eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal pae alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayang taqullahallazi ilaihi tuhsyarun kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah nu ka Allah hungkul aranjeun kabeh bakal digiring bakal dikumpulkeun umat manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad berbagai golongan jeung darajat nu jadi presiden, nu jadi raja, nu jadi menteri, jadi gubernur, nu jadi bupati, nu jadi camat, jadi lurah, nu jadi RT, jadi kiai, nu jadi wali, anu jadi nabi, nu jadi rasul, nu teh jadi nanaon pedagang dan lain sebagainya bakal digiringkeun kabeh menuju Allah Subhanahu wa taala. Eueuh nu kasingsal teu bisa aya nu kasingsal eueuh hiji-hiji acan nu bakal henteu milu dina penggiringan eta dina perkumpulan eta kabeh dikumpulkeun dipenta pertanggungjawaban masing-masing tanya sabaraha umur mata digunakeun naon celi digunakeun naon sumut digunakeun naon harta digunakeun naon ilmu digunakeun ka mana dan lain sebagainya di BAP mun urang salamat sorga teh salamat ngagejebuk iyalah wattaqullah kudu sieun maraneh ka Allah ieu mah khususna tentang sayd tentang buburon bagi nu halal maupun bagi anu keur ihram sing sieun melalui aturan Allah sebab urang bakal dikumpulkeun bakal digiringkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lamun ahli batin mah bisa ngamanaan kieu ye uhilla lakum dihalalkeun ka aranjeun kabeh saydul bahri buburon lautan nu aya di laut teh eta adalah mutiara ngan nu dimaksud mutiara di dieu mah adalah makrifat berarti urang neangan ilmu makrifat ge teh naon carana kudu ka laut aya di laut berarti urang teh kudu siluluk ari siluluk urang teh kudu bisa atuh berarti ngojaina jeung kudu nyaho lebahna di mana aya mutiara di luhurna kudu make parahu heula sanggeus make parahu urang silem ka jero di mana lebah anu aya mutiaraan na ieulah ilmu marifat eta kurang bisa diteleuman sok teangan ilmu marifatullah wa rasuli supaya urang mantap jasa ka Gusti Allah seakan-akan urang bisa neuleuh mun teu bisa neuleuh urang asa dineuleukeun ku Gusti Allah lantaran ieu ge kabeh moal kaluar tina kudrat jeung iradat Allah dedeleran urang teh supaya ka Allah bae dedengean urang supaya ka Allah bae napas urang supaya ka Allah bae bicara urang supaya ka Allah bae per detikna teh ieu adalah ka Allah na ieulah ngaranna ilmu marifat uhillalakum saydul bahar halal teangan coba ge ilmu marifat wa ta'amuhu halal kadaharan bar ya ne ye termasuk kana ilmu syariat
berarti kudu ditempuh heula ta'amu lantaran kadieuna jang mata'an lakum walisayyarah jang kesenangan diri sorangan ibadah ka Gusti Allah jang lelempangan menuju akhirat lantaran lelempangan teh aya dua rupa aya lelempangan di dunia aya lelempangan akhirat aya jelema aya jasad mah di dunia keneh tapi geus berperasaan di akhirat bae matana di ka akhiratkeun ceulina di ka akhiratkeun lempangna geus asa di akhirat bae kitulah ahli marifah ieulah ta'amu teangan heula ku urang atuh ayeuna kadaharan-kadaharanana naon ieulah ilmu muamalah ilmu ubudiyah ilmu muamalah wuduna nu rapih teangan syarat jeung rukunna salatna nu rapih syarat jeung rukunna hajina nu rapih syarat jeung rukunna kitu keneh zakatna kitu keneh puasana kemudian kabelah dituna iyalah jang besi diperlukeun ku diri oge ku batur muamalahna bab jual belina kudu nyaho syarat-syaratna bab gade menggadena kudu nyaho bab titip menitipna kudu nyaho kabelah ditulah munakaha urusan pertikahanana kudu nyaho datang ka urusan pertolakanana peridahanana pernapakahanana kudu nyaho nah lamun geus nyaho sok laksanakeun kuari tempulah saidul bahar ilmu ma'rifatullah wa rasul carana kudu kumaha wa hurrima alaikum saidul bar diharamkan karanjen kabeh saidul bari carana adalah haramkeun buburon daratan naon buburon daratan teh ieu adalah alamul mahsus alamul jismi jadi dua alam teh aya alam ruhani ieu adalah saidul bahar aya alamul jismi saidul bari haramkeun saidul bari nu mahsus ya we ulah aya kesenangan di diri mun masih kene mata senang neuleuh nu indah-indah mun masih kene inceuli senang ngadenge suara nu merdu mun masih kene urang dahar nu ngeunah eta adalah alam mahsus eta moal ka jadi wali kos kitu mah berarti kudu diharamkeun heula ku urang memeh datang mah atuh kudu kumaha mulai ku hari urang tanggal 1 haji puasa ira tanggal 1 hajina Jumat geus nyarao kabeh haji paruasa kabehan letik mangajal tanggal 1 poe Jumat hiji mana Kemis malam Jumat aya 7 darajat tuturkeun gara-gara ilmu falak bakal istimewa nuturkeun falak sebab ru'yat tanpa falak moal bisa ngaru'yat tak akur jeung falak moal beres malakna nu bener ulah 3 darjah di jam sadarjah satengah batur ge ngaritung namun nuturkeun ahli falak di Ramadan datang ka Syawal datang ka haji pas kabeh anu kamari teh nuturkeun ilmu falak nuturkeun ru'yat buah bener buah henteu mudah-mudahan bener tapi wallahu a'lam nu puasa Rebo kuarina kuduna nyana nanggalkeun Sabtu lamun nyana nanggalkeun Sabtu lebaranna kudu poe Senin sedangkeun malam Jumat geus 7 darjah malam Jumat geus 7 darjah dunia ahli falak astronomi kelas dunia ngitung bulan mun malam Jumat tanggal 1 pagi teh endeuh wukuf di padang Arfah nu mantak dunia kelasna bakal jatuhna ieu teh itu akbar apa henteu padahal haji mah akbar kabeh ge ngan istilahna bae mun wukuf dina poe Jumat akur jeung wukuf Kangjeng Nabi baheula Kangjeng Nabi baheula wukuf teh poe Jumat ya iyalah disebutna haji akbar dihitung ulama teh tanggal 1 na poe naon ieu supaya pas nak engke akbar apa henteu gitu dihitung di kotret 2 kali 2 4 berarti lamun 3 bulan teu diasupan cokot
dihitung. Masya Allah. Kudu dihitung orang kumaha di Indonesia, kumaha di Mekah, aya penghitunganna sarua. Jang di Turki tafawutna urang jeung Turki sabaraha, urang jeung Mekah tafawutna sabaraha. Iyalah permasalahanna. Lantak akbar atau tahun ieu. Lantaran urang bae di wetan 7 darjah atau komo di ditu, komo di Mekah. Sebab ai bulan mah kapan ayana di barat, matan panon poe mah ayana di timur. Cacakan di barat bae di dieu malam Jumat geus 7 darjat atau komo di ditu. Kitu perhitunganna. Mendak lamun urang ngadenge di ditu aya nu lebaran, urang teu kudu ru'yat, teu kudu ngitung, urang belah barat mah wajib bae. Di ditu bae geus atuh komo di urang. Patokanana kos kitu teh cak pikih eta cak pikih, kecuali di Mekah geus barokah. Heula di urang mah ulah waka heulana. Ulah waka Malaysia geus buka, urang ulah waka sebab itu mah barat kulon. Di ulah waka heulanan. Tapi lamun di ditu enggeus atuh di dieu mah komo. Lantaran bulan kan ti ditu. Ayana teh di barat mungkin geus di urang pancan. Tapi lamun geus urang timur bae geus aya nu buka, atuh urang mah pan geus kaliwata. Urang geus kaliwata geus kudu buka jasa. Mangkaning kamari lebaran teh di NTB geus ru'yat. NTB teh belah manaeun Tangerang. NTB geus aya nu buka di ditu tuh kalau urang geus teu kudu ru'yat teu kudu palak. Cek ahli pikih. Nek dilupakeun ka mana ayo sia? Ayo, nek dilupakeun. Ayo ngomong sia. Ayo kercarita disukana orang wani Allah lo ngomong nurbo nu salasa mudah-mudahan menang ridho Allah anu milih wahidin menang mudah-mudahan ridho Allah nu milih atut mudah-mudahan ridho deui bae sakitu salahna cukup jangka neraka dengan 10.000 saja. Karena iya banget ayah oge. Aduh cenah kiai nu menang na atut. Sebab perhitungan anak lobaan atut tenang. Jadi supaya bunga heula, supaya nyeun petasan heula kena kadengin, kena bubungahan sakedeung deui lurah diseret. Ji, yang lagi. Sebabnya nangis jebar-jebarkeun duit. Camat diseret. Ku pamajikanna sia mah sok aju salah bae. Aduh. Tetep bae teu bisa dengan begitu saja sebab urang kuari menghadapi pilpres mulai diperbaiki lantaran ieu bakalna pilpres ketat mulai ti ayeuna bakalna endeu ketat-ketatan sebab lalaki mah resep kanu ketat-ketat. Teu meunang sambarangan sebab ieu mah bakalna mengarah lamun teu diperbaiki geus aya anu endek revolusi nu kukula dicaritakeun teh. Jadi mahasiswa di berbagai universitas kuari geus menyatu kemudian geus mendatangi. Lamun ieu teu ditegaskeun hukum ala kadar baheula ala kadar kadanan tegas jasa mah ulah amburadul jasa. Ieu geus aya bakalna gerakan-gerakan mengarah kana peperangan. Hendak nu boga besi
sing lempeng. Aduh. Lantaran ieu bahaya ka hareup namun kieu bae. Yes, kuari mulai diperbaiki. Sanajan kukumaha tetap mulai diangkat ke permukaan lain kasus ieu bae berbagai kasus-kasus. Sebab geus aya penekanan-penekanan ka hareup bahaya. Berarti kan ieu aya sutradara. Aya sutradara ieu, di balik ieu aya saha sutradara. Sebab syuting geus siap teh. Bintang geus siap, urang teu nyaho sutradara. Nah, jadi ulah kaget lamun kuari perhitungan tetap atur nu menang, cuman permasalahan tetap diangkat, nu jadi gubernur nama tetap. Ayo geus teu kuat tuh. Hiji geus, sakitu bae teh ngomong ngaranna, ulah panjang-panjang. Nomor kedua, puasa ya puasa. Tanggal hijina haji, kemudian berarti tanggal hiji hajina Jumat, Sabtu Minggu kuari tanggal seberapa? 3. Berarti orang puasa ke seberapa poe? Orang mana ya? Berarti akhirnya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu, Tarwiyah, Arfah. Etalah haru intina man soma sahajelema nu puasa yaumut tarwiyah dina poe tarwiyah ieu mah yutomala yu'lam minal ajri bakal dibere ganjaran teu kudu nyaho ku gede-gede ku gede-gede kana ganjaran. Oh nu nyaho teh mah kagedeanan nu penting mah maneh mah geus puasa bae geus surga bae geus teu kudu dibere nyaho bedena ganjaran. Masyaallah. Geus urang mulai nu bisa di tanggal kamari tanggal hiji terus anu geus tinggalin kakarak nyaho kuari atuh isuk mulai dah terus datang ka tanggal 9. 8 ngaranna tarwiyah, 9 ngaranna Arfah. Soma yauma Arfah, sajelema nu puasa di poean Arfah kana kafaratan. Eta puasa ngajadikeun kafarat di sanatil madiyah, sanah taun nu geus jeung taun nu bakal. Jadi 2 tahun nu geus jeung nu encan ieu dikakaparatan ku puasa sapoe doang. Masya Allah. Tama lamun datang ka teu puasa tama pohara jasa. Kangjeng Nabi geus meromosikeun sakitu luar biasana. Ka Kangjeng Nabi saha jalema nu puasa poe Arfah eta sataun nu geus kaliwat, sataun bakal diampura kabeh dosa-dosa laletikna. Kadenge ku cilik urang teu puasa. Tolol. Bolon tama jelema. Masya Allah. Jadi berarti lamun arpahna mun lebaranna poe Minggu, arpahna poe naon? Sabtu. Geus Jumat, Sabtu, tarwiyah, arpah. Teu geus ulah ka mamana. Di jero kamar. Geus boga nama puasaan mata urang ceuli urang kabeh perem. Daripada bentar dalam TV dalam pemandangan-pemandangan anu lain ka Gusti Allah neta maningan di jero kamar hees. Aya lebaranana ajengan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare. Mun aya nonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeus taqarrub ka Gusti Allah zikir
atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai. Eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub. Hatena moal pae. Hate teh moal pae lamun hate teu pae teh hirup. Masyaallah, lamun hirup boro-boro hate nu dihandap hirup mantep. Tapi lamun geus pae nu handap boro-boro hate etana bae atuh pamajikan bunga. Puyang aing cenah cek pamajikan. Kurang teh hirup-hirup. Komo lamun hate manu hirup masyaallah mun hate hirup teh boga harta disedekahkeun hate hirup ngaranna. Boga ilmu disedekahkeun hate hirup ngaranna. Ka pamajikan bageut hatena hirup, ka anak bageut hate hirup. Kaburi bager, kata tangga bager, nah hate hirup ngaran, karangda bager, hirup berarti, tak gitu, eta hiji. Kemudian atuh ayeuna mah beulangna di samping lebaran, na ieu urang ngalaksanakeun kurban. Enggeus cenah kiai kurban mah terus bae, boga mah ayo 2, 3, 4, 5 masalah. Masalah. Lamun urang ngalaksanakeun kurban, man qarba kurbanan saha jelema anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban. Bi awali qatratin begitu dipencit awal tetesan kotorak fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah. Gufirat dzunubuhu lain dosanya na bae wa iyaluhu. Keluargana ge dihampura, pamajikanana, anakna, ahli-ahlina, bahkan indung bapana ge dihampura deui bae. Ya Allah ya Rabbi, begitu netes set geus dihampura dosana, dosa pamajikan, dosa anak, dosa indung bapana. Masya Allah ku gede-gedena ganjaran korban. Mantap ayo nu boga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho. Umur teu nyaho, buah dikorbanan buah henteu ge ku anak urang. Mumpung kuari bae keur boga. Cenah kiai naon eta korban teh sapi. Sabaraha urang sapi? 7. Kumaha kiai lamun sapi hiji ku sorangan bae eueuh masalah. Eueuh masalah ieu sapi ku sorangan bae cenah kiai abdi di ditu naon wagah kula ieu. Naik sorangan bae eueuh masalah. Boro-boro sapi hiji 5 deuk nu ku sorangan bae eueuh masalah. Ngan lamun hayang dipilukeun datang ka 7. Kitu maksudna. Besi, we tujuaneun teu meunang ku sorangan, lain teu meunang ku sorangan. Pan urang lamun embe ge 7, ieu sa nu kula, ieu sa nu kula, ieu nu kula kabeh. Wih, mamang sakaligus 7. Wah, teu masalah. Besi dijadikeun masalah di leueur eueuh. Teu masalah. Tilok aya pun nu masalah teu kos kitu. Ieu sapi sorangan cenah kula mah. Hiji teu masalah. Ndek ketujuhan we mangga mbek hiji sorangan mbek mah teu mumpung urang aya kesempatan umur dibere keneh ku Gusti Allah harta boga ulah diengke-engke geus langsung korban bikeun tah kalau lembur ka fakir miskin yo maneh supaya ngarasaan geus urang ulah nyilik-nyilik deui bigan nu hebat bata bigan atau aya penampungan dirinya sok dibagi-bagi ke ku masyarakat ku panitia tah geus ngaran tulis kerenteuna ge sabaraha masalah ngan eta mah keur carita Abdul cek pikih Allah mah geus apaleun padahal ngan cek pikih eta kos kitu. Nah itulah ari ieu sapopoe wiridana naon nu paling istimewa. Sapopoe nu paling istimewa wiridan di bulan haji mah la ilaha illallah
lallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta nu paling hebat bisa tah makabehan. Kanjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah, ya Gusti Allah, naon nu pang bagus-bagusna wiridan? Cak Gusti Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tah mah wiridan biasa. Cak Kanjeng Nabi Musa, boro-boro urang Kanjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti. Tah wiridan biasa. Wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji, mun dibaca di bulan haji beda jeung dibaca di bulan-bulan saja. Langit bumi jeung eusina timbang. Tek kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta. Di bulan haji mah kos itu tah. Dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji. Timbang nu hiji dikatuhu dunia eusina di belah keja bakal beratan eta. Masya Allah mata cek ulah mulai loba-loba besi ngambai hiji bae itu maksudnya mah lain gitu kayak gitu deh hartina cacak-cacak hiji geus pohara eta teh ngabibita abeh urang teh semangat gede jasa ganjarana maca nu loba lain cara nu tadi sia deh yo sia tabatan masalah nu tadi mah ulah loba-loba sia kurang engke ngambai nu ieu ka dieu tah mah kos jelema nyaritakeun salat di Mekah teh salat di Mekah mah tepan 100.000 luar biasa sarangkat 100.000 geus urang asal balik ke Mekah geus teu kudus loba jasa ke loba ting salat deui belaon lain gitu atuh ngabibita kana ganjaranana supaya urang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu